Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng mulangkeun ka nyeri bagian ka-20. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ganda seri deui sorangan hatena beuki bungah ngarampa gelang dina sakuna aya teh. Boga rasa untung manehna maling gelang ngicici anu pohon nyimpen dina kolong meja waktu arek mandi basajeng endang tas mondok tea. Di jalan nubras ka kebon tangkil manehna mengkolkeun sapedahna di hareupeun hiji imah reg ganda ngeureunkeun sapedahna. Kabas nu geus biasa ganda kadinya teh manehna ngabuskeun sapedahna ka jero imah bari ngageroan kanu aya di jero. Kah, Ika, kah, arangkat ka mana ti iseun teuing? Ganda bari nyarandekeun sapedahna kana bilik ditepas. Ti jero imah aya awewe norojol ka tepas rupana geulis naker benang make rok beureum rambatan bookna dirumbaykeun nutupan pundukna model urang Eropa. Benang make pita ku sutra bodas. Har, geuning parantos mulih deui Kang. Ceuk eta awewe bari seuri ngebelengeh tanda atoh jeung nembongkeun ka sono. Nah, henteu atoh kitu Atikah teh, akang balik deui. Atuh kantenan wae atoh mah Kang, komo upami lares mah akang nyandak eta mah nu dicarioskeun ku abdi teh. Ieu nu kieu kahayang Atikah teh, ganda bari nembongkeun gelang sarampasan beunang ngodog tina jero pesakna. Ah, sok ngamobodo akang mah, eta mah gelang imitasi pangintennya. Nyi Atikah bari ngadelek. Cik pek tinggalian, kira-kira atuh akang oge moal nyarek merek kapi pamajikaneun ku gelang imitasi mah menasina reksa oleseun. Yey, barina oge baid aralim teuing, abdi bade didamel saulineun mah. Daek soteh upami kang gandana arek leres. Atikah bari nembongkeun lelewa nu matak pikalucueun ka ganda bari nampanan gelang. Ku Atikah gelangna dialak ilik dibulak-balik rap bae dipake dina leungeunna kenca katuhu. Leres wae geuning henteu bohong kang ganda teh. Sae nya Kang, tuh tingali. Atikah bari lelempangan di hareupeun ganda bujurna anu sakitu mongplona dihaja digitek-gitek kawas nu ngabibita bari nembongkeun gelang dina leungeunna anu bodas bentik lir gonewa. Ganda nyerengeh bae seuri asa aing geus bisa nyumponan pamentana putri nu dipikabogohna. Tulusnya Atikah urang kawin teh ari geus kacumponan mah pamenta Ika. Ganda bari rek nyabak kana badan Nyi Ika palebah anu dilarangna. Ih, ku kitu geuning kang ganda mah Nyi Atikah bari nyingcetkeun awakna. Ganda bati kumerot bae jigana teh panyabakna teu meneran kana maksudna. Tuh, da kitu Atikah mah ganda bari baeud. Sanggem abi oge kumaha geuning kang ganda. Mangga teh teuing ari parantos hakna mah parantos kakurung ku Tikah. Ari ayeuna mah wayahna kedah sabar. Lah, da geus kesel atuh akang mah. Ngadagoanana hayang buru-buru urang teh salamet. Teu sabar akang mah, pila kadar oge saminggu deui abdi lubar idah teh. Keun wae heula atuh Kang. Da moal keur saha deui ari sanes keur akang mah. Nyi Atikah bari seuri huntuna nu beres jeung bodas ngaborelak dina pipina mani museur kempotna ka tembong. Sareng akang oge nguping kasauran ibu geuning kumaha kamari teh. Ti jero aya nu dedeheman jep bae nu keur ngadarongeng teh jarempe. Ti jero aya awewe kaluar umurna geus tengah tuwuh bari seuri narwas ka ganda. Aeh, geuning encep atau selami manawi ibu mah teu aya tatamu. Nembe Bu, jawab ganda bari rengkuh nandakeun ngahormat. Gek bae eta awewe teh milu diuk ngarendeng jeung Nyi Atikah. Eta teh indungna Nyi Atikah anu kakara datang ti pasar atas balanya. Ieu Ibu, kang ganda parantos neroskeun deui geura Bu. Perkawis eta teh saurna teh. Sanggem Ibu oge moal keur saha atuh encep. Da teu aya nu diantos berang peting oge ngan si encep. Ngan kumaha atuh
kusaha deui kasusah ibu di kojayanana ari sanes ku encep mah geura wae ku encep manahan wiwirang ibu wiwirang anak kasusah ibu kasusah anak di dieu mah ibu teh sakadar saheulaanan nyingkahan wiwirang jeung ngabangbrangkeun ka peurih atina nu jadi anak da teu betah ibu mah jeung teu bisa hirup sirarak siruruk di lembur batur sanajan nyewa oge henteu tuman pila kadar ibu teh kabuhulan ku artos 500 perak ngagadekeun imah jeung lembur teh artosna urut ngariakeun anak waktu dikawinkeun da sugan teh mah boga minantu ka jelema regejeug daek sapapait jeung pamajikan bisa melaan kolot tina kasusah sakitu ari buktina boro-boro bisa nyumponan kalah ngabeng beos kawas hayam lamba aya kahayang eueuh kawani komo jeung make bela pati teh atuh si nyaina oge horeameun rek mikeun dirina teh tah nepi ka ayeuna oge acan ngarasa kagarap awakna anak ibu teh randa bengsrat cenah jadi tetep perawan keneh ari ka encep mah ibu teh percaya henteu kaabus golongan lalaki model kitu ceuk barudak teh mah lalaki langit lalanang jagat naon cenah geuning ceuk Malayuna mah orang tahu harga diri uang gampang dicari kehormatan sukar didapat cenah tah kahayang mah heug engke salametan teh di imah sorangan meureun bunga jeung moal era wae deui ku popotonganna si nyai bisa nembongkeun ka baraya ka tatangga meureun ceuk nu nyarita kabeneran boga salaki ayeuna si nyai teh keur kasep tambah ngarti nyaho di kawajiban daek bela kanu jadi pamajikan jeung nyaah kanu jadi kolot upami bae encep beh dieu bisa nulungan kana kasusah ibu berang penting oge si nyai teh pasrah atuh ibuna oge nya kitu keneh bunga jeung saumur-umur oge moal poho kana kabelaan encep kitu teh saur ibu Nyi Atikah nyariosna bari ngalem ka ganda dibarengan ku budi anu marah mai ganda sajeroni ngadengekeun ceritaan eta awewe indung Nyi Atikah ceulina mah rada beureum hatena karasana asa diayun dijungjung bari jeung dipapanas hatena mandeg mayong beunang disebutkeun mundur jurang maju jungkrang ari arek mundur wirang rek lah-lahanda puguh lain duit seetik alam harita mah duit 500 perak teh tungtung namah manehna ngeluuk teu bisaeun ngomong kumaha encep kinten-kintena ibu teh geus percaya akan encep mah si nyaina oge nya kitu keneh ka ibu geus nyarita entong selempang ibu ka kang ganda mah boro artos sakitu da saurna sanes arek saulineun rek bela nu saleresna saurna oge anjeunna mah tah kitu si nyai teh nyarios ka ibu nya ari cara ibu mah atoh wae nu aya boga anak sasiki aya nu arek bela sumuhun kumaha upami kieu abdi sarantos 2 minggu bade nyayagikeun heula maklum leres oge abdi digawe di bank ayeuna teh da kedah aya waktos kangge ngalereskeunana ganda bari tungkul tuh geuning teu jauh ti sangkaan ibu si encep nu baris nyaah jeung bela ka anak ibu teh indung Nyi Atikah bari seuri terus bae nyarita deui nuhun kasep sateu acana ibu teh mangga ku ibu diantos pila kadar 2 minggu ibu cicing di dieu teh meureun katilu minggu mah sajabana tigeus aya di imah sorangan teh bari jeung salametna si encep geus ngarangkep ka si nyai nya kasep henteu tebih ti pintu imah ibu teh tah kantun ngulon sakedik aya geuning gedong nu lega buruanana anu cet hejo mayun ka kidul sumuhun kitu wae atuh abdi bade permios engke tangtos ka dieu deui mangga encep didoakeun ku ibu sing enggal hasilna nyai jajabkeun ka dinya si encep nepi ka pengkolan ulah lila teuing acan masak apan ibu rada haroream ganda geus kaluar ti imah Nyi Atikah lempang na ngarendeng bari nungtun sapedahna nepi ka pengkolan Nyi Atikah nganterkeunana balik deui celak bae ganda mah tumpak sapedahna ngajugjug ka pasawahan urang kocapkeun pamiarsa ayeuna anu tos lami teu kadongengkeun nyaeta ibu ramana ganda
di lemurna ramana ganda jeung ibuna keur araya di bumina kaparengan keur caralik di tengah bumi. Nah kamana cenah ibuna ganda teh ulina ka babaturanana cenah mamana. Nya bet kumaha bae nya urang teh boga anak teh teu sarua teuing jeung batur. Lah nyaeta atuh geus milik meureun mamana. Kahayang teh cik sing gara boga pikiran bener, gara boga pamajikan deui kahayang manehna nu baris nyaah lain ngan terbae hawa nafsu berang peting teh. Nyaeta kitu mamana kahayang abi teh mati-mati urang bebeakan oge teu panasaran geus puguh ti heula-heula sakitu mata kriweuhna jeung dulur bae goreng nepi kahayang oge nempo incu henteu bisa jung ngarasa teu kaduga ku kaera padahal sanajan pegat oge jodona jeung si Epon teh ari kabarayaan mah ulah tepi kaputus aya basa pondok jodo panjang baraya. Nya kitu ari kuduna mah tapi geuraheun goreng anak mah kolot oge sok kababawa. Nya kitu deui sok sabalikna goreng lampah kolot anak oge milu kababawa turunan nu matak ari cek rarasaan mah asa acan nyieun kalakuan teu bener teh. Nah ari ku anak urang bet kapilampah. Keur kitu jol ganda harita bari ngalenghoy kana sapeda. Tah geuning datang ti mana jang ulin teh? Wangsul ti rerencangan ibu di kebon tangkil ganda bari terus diuk dina kursi. Lain ibu arek nanya kanu jadi anak kumaha urang arek kitu bae lalampahan teh moal aya robahna henteu hayang jiga batur. Sumuhun kedah kumaha atuh abdi teh? Nya sugan ujang boga pikiran hayang boga rumah tangga boga pamajikan jeung turunan nu baris neruskeun. Kantenan hoyong mah ibu tapi kumaha atuh da parantos kieu nasib abdi teh kapungkur gaduh bojo henteu lami gentos-gentos kanu sanes da kirang kasukaan rupina mah mung ukur mata kreksak bae geuning kasadayana. Keun bae nu geus mah da moal bisa dibalikan deui ngan ayeuna kaharep nu kudu dipikiran teh mah sugan geus boga bibireungehan anu baris jadi pibatureun urang sapapayit sama manis. Aya mah aya eta oge ibu tapi nya eta da kedah aya artosna panginten teu bisa kitu bae. Naha teu boga pisan kekepelan ujang teh? Numawi henteu maklum ibu oge panginten uninga bubujangan wae mah artos teh teu aya pisan nyangsangna. Upami kitu mah aya artos 500 we abdi teh rada wae ngemut-ngemut kantun-kantun ngabantun wae bojo teh ka dieu. Sepuh mah teu kedah teuing ngiring riweuh sapertos ti payun. Naha kira-kirana baris bener kitu ieu teh? Sumuhun da parantos kahartos ku abdi oge ayeuna mah hoyong ulah kasorang deui sapertos ti payun teh. Nya ari kitu onaman pek bae ku ibu dicumponan asal bener-bener bae arek babalik pikir. Aya jualeun mah sawah anu ditonggoh oge ari kana duit 700 rupiah mah moal hese keun wae urang sesakeun nu lebak wae wungkul da ari sakadar keur alas ibu mah mahi ti dinya oge jeung mama da maneh mah jelema gawe moal bisa ngagarap sawah. Ngiringan bae abdi mah teu langkung ibu. Ganda hatena ngarasa guligah nya Atikah geus ngalangkang dina panonna baris kasorang jadi pamajikan. Isukan ibu arek ka ujang tahir da manehna nu hayangeun kana eta sawah teh bubuhan ngarorog jeung bogana ngagebleg henteu kahalangan deui. Ganda geus ingkah ti hareupeun ibu ramana tuluy ka cai ngadon bebersih sabadana ti cai terus ka dapur hayang dahara. Ari ibu ramana mah neruskeun babadamian nu saterusna geus jadi kasaluyuan mufakat rek ngicara sawahna kajang tohira anu maksudna upama geus hasil ladangna rek dipake nyumponan kahayangna nu jadi anakna. Aduh ieu nya kanya sepuh pamirsa. Saminggu ti harita ibuna ganda ngajualna sawah geus lepas
geus leupas kana duit 800 rupiah. Duitna nu 500 rupiah geus dipasrahkeun ka putrana. Isu keneh dina poe mingguna ganda geus dangdan rek nepungan Nyi Atikah nyumponan janji ka indungna. Di jalana teu aya halangan naon-naon geus tepi ka imah kabogohna nu kabeneran nyampak keur darariuk ditepas jeung indungna. Atuh ari jol ari diaku bae ganda teh kalawan budi basa anu sareseh someah matak genah kana hate anu rek nyemah. Tah gening si Encep sumping boro ibu teh rada melang arek ka pasar oge da si Nyai ti kamari rada udur. Pe kadinya Nyai aku Encep. Ibu arek ka pasar heula sing raos-raos linggih nya Cep. Ku ibu di kantun heula. Di ditu anggur di jero Nyai ngarah eueuh angin. Di dieu mah tiis bisi karugrag keur mah kakara mending. Pucuk dicinta ulam tiba cek paribasa Indonesia na teh mah keur mah aya karep hayang ngaluasa ganda teh dijurung pisan ku ibuna nu nganyahokeun jeung bijaksana kana kahayang anu ngora atuh teu sirikna surak ganda teh bakat ku atoh. Dua nana geus parindah ke tengah imah diuk dina dipan nu beunang ngamparan ku kasur ditilaman ku kaen kandala sarupa kaen gordeng. Diukna ngarendeng teu sirikna pagegeye ayeuna mah Nyi Atikah teh lindeuk. Ngan aya bae ari hanjakalna keur ganda mah Nyi Atikah dangdanana teu jiga sasari lain make rok nu biasa dipake, tapi make samping dibenten ku beber menibuni jeung sagedna kera. Kawas nu ngahaja kituna teh hese rek diajakna kana teu beres. Kasawat naon Nyi Atikah teh? Panas tiris sareng seueur angen. Parantos katilu dinten ieu nu mawi abdi teh kang ganda. Kumaha ayeuna panyawatna? Panas tiris mah ngirangan, mung ieu mah angen aya keneh nu karaos. Ceuk Atikah bari seuri. Dilandongan kunaon atuh? Parantos ka dokter kamari abdi teh. Cobi teas kitu leresan angeunna. Ganda bari ngarayap leungeunna kana lebah angen Nyi Atikah. Kentenan wae teas mah da buni ku beber sareng moal karampa. Ari sanes engke mah parantos beres Nyi Atikah bari ngajebian panonna rada ngadilak mata keheul jeung gregeteun ganda. Ngan ukur leungeun anu bisa paadek jeung ganda teh sakali-kalieun kacabak pingping oge kahalangan ku samping jeung rangkepna. Tapi sanajan ukur sakitu henteu wudu metak narikna kana birahina ganda mah nu geus biasa jeung maranti kana ngalajur nafsu ngan teu birahi hatena geus henteu mikirkeun itu jeung ieu bogohna beuki nyoso. Kahayangna ka Nyi Atikah beuki parna teu ngingetkeun pi aheureunana ceuk rasana tereh laksana lantaran pamenta nu jadi indung Nyi Atikah ku ganda baris dicumponan. Kumaha Kang Ganda hasil kanggo kasesah ibu teh? Ku akang tiasa dikojayan. Nyi Atikah bari tungkul leungeunna ngahaja dipake ngarames leungeun ganda nu ti tadi pikiranana geus teu paruguh. Piraku atuh Nyai? Dugi ka teu hasil kitu-kitu bae mah. Jawab ganda, hatena guligah asa aing uyah kidul panggagahna bisa nyumponan pamenta ibuna Nyi Atikah. Nuhun teuing. Nya gening akang teh bela ka abdi. Nyi Atikah bari ngahaja ngarangkul sirahna dirapetkeun kana dada ganda. Atuh ganda samara polah seungitna minyak seungit tina baju Nyi Atikah jeung tina buukna nambahan ludeungna pikiran ganda nu geus kalem dina sagara asmara nu meh minuhan kana jiwana. Asa diayun ku Dewi Asmara ti kahiyangan pinuh ku sing sarwa nikmat. Sirahna Nyi Atikah dicangkatkeun tina dadana rada ditanggahkeun kakara oge leungeunna meulit kana pundukna arek nyium panto dapur ngagebrug manten barang jeung babatukanana ibuna anu datang. Atuh ngan bati hareundeug bae ganda teh Nyi Atikah na kaburu mundur manten diukna ngajauhan bari jebi imut bari ngadilak ngajanggilak matak pi kakeuheuleun. Nyai Atikah ieu roti candak deura haneut keneh naker sakalian jeung pocina. Ibuna ngagero ka putrana ti dapur ari ibuna mah terus abus ka jero nepungan ganda. Henteu lila di pasar oge ibu teh da eta loba nu henteu kabawa Encep.
Kana beca wae atuh ibu, henteu kacandak mah. Loba anu henteu kabawa teh, sanes berat mawana encep, henteu kapeser, teu aya artosna saleresna mah. Leres atuh upami kitu mah. Seueur teuing galeheunana ibu. Da nya atuh cep, ari di pasar mah, jol itu hayang, ieu hayang, matak seep artos upami nyandak artos sacarangka oge. Nurutkeun ka hayang mah. Sumuhun, tangtos bae kitu ibu. Da nya atuh, sur ibu Nyi Atikah. Di dieu geura ngalih calikna cep di payun. Geus henteu gede teuing ayeuna mah angin teh, teu pati tiris. Urang ngaleueut, ibu meuli roti haneut keneh, sur ibu Atikah bari angkat ka tepas payun. Ganda oge nuturkeun bareng jeung Nyi Atikah anu nanggeuy baki dieusiku piring roti jeung cai kopi 3 gelas. Manehna geus diuk dina kursi pahareup-hareup jeung Nyi Atikah nu diuk gigireun ibuna. Mangga gara encep raosan rotina. Ganda oge jeung Nyi Atikah merengan ka ibuna, taruang roti bari ngaleueut kopi haneut. Bari ngaropi diselang ngadarongeng mimitina mah nyararioskeun rupa-rupa bae kaayaan jeung kajadian-kajadian dina waktu harita, nepi ka lebah ibu Nyi Atikah nyaritakeun maksud perkara anakna. Tuh encep, kamari geus jol deui bae nu dongkap naroskeun perkara kabeberat ibu tea. Kumaha wartosna hasil encep teh? Memeh ngajawab patarosan ibu Nyi Atikah, ganda nyerenge seuri heula bari rada dangah diukna oge nembongkeun gumbira hatena. Oh, perkawis eta mah ulah salempang bu, ku abdi parantos kakepeul. Mung kumaha maksad ibu teh? Ibu Nyi Atikah beuki marah mai bae budina nguping ganda nyarios kitu teh, bangun nu kacida pisan atohna. Bari rada unggut-unggutan sirahna nyarita ka ganda. Nah, aya gede pisan bagja anak ibu teh. Teu panasaran ibu mah boga piminantueun teh. Keur kasep nyaho di kawajiban. Bela ka kolot, nyaah ka pipamajikaneun. Deuh, nuhun kasep ditarimakeun pisan ku ibu. Kieu maksud ibu teh, lamun ayeuna geus aya artosna, engke oge pabeberang ibu arek ka ditu. Sakalian rek beberes. Pageto sakalian urang baralik mawa parabot. Dina poe mingguna oge, urang teh geus salamet tea, ngariwung bari Sukabungah aya di imah sorangan. Tah encep teh pageto dina dinten Rebo ulah lepat, enjing keneh kedah parantos aya di dieu. Bantuan, sakalian bae urang sareng ka ditu, sawios ngadamel mah di Bujeng wae ti ditu, dan teu tebih ari nganggo sapedah mah. Dina dinten Rebo panginten urang geus di daritu, upami engke mios teh sonten. Salasa sore oge ibu parantos aya deui di dieu supaya ulah runcu. Ibu rek beberes jeung si Nyai kajeun mondok sapeuting. Di dieu mah arek dikunci wae heula dipihapekeun ka tatangga. Sumuhun, ngiringan bae abdi mah, jawab ganda. Nya encep mah terang diberesna wae, sagala rupina oge ku ibu diatur. Da sakalieun salametan mah ibu oge nyakuan. Jeung moal ria-ria asal salamet bae maksud ibu mah. Asal kahareupna urang araya milik. Encep mah asal sayagi keur ipekah wae sareng mas kawin oge cekap. Teu kedah kitu, teu kedah kieu deui. Da ongkoh ku dicumponanana oge kasusah kolot jeung anak ibu. Geus pirang-pirang nuhun. Malah mas kawin mah teu kedah teuing nyandak. Cekap ku dilebetkeun kana mas kawin artos ieu teh bae. Saur ibu Nyi Atikah nyariosna daria pisan. Dupi ipekah teh sabaraha kitu ayeuna teh ibu? Ah, teu pira ngan 3 perak satengah encep. Nya kitu wae 5 perak kitu. Urang panggil ngarah salse. Kajeun dirapalan di imah bae. Oh, sumuhun mangga. Kumaha ibu wae abdi mah. Ku artos 15 rupiah oge sayagian dina pesak encep mah geus cukup. Imah jeung lemburna oge ari geus beres mah ibu moal arek ngaboga-boga. Pek bae ku encep engke mah robah segelna ku ngaran si Nyai jeung encep. Sumuhun, ieu atuh nyanggakeun artosna ibu. Da mung sakieu-kieuna ngabantuna oge abdi teh. Ganda bari ngodok saku baju jasna song bae ganda ngasongkeun bungkusan nu dibungkus deui ku sapu tangan.
ku ibu Nyi Atikah dibuka duit nak dibilang imut pisan duit kertas nu 25 rupiahan campur nu 10 jeung 5 rupiah dijajarkeun dina meja sarupa-sarupa. Waktosna kabujeng see pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.